Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala uswana illa ala zalimin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kewajiban umat Islam anu paling utama dina ibadah nyaeta ngadegkeun salat. Sabab ibadah salat teh ibadah anu pangheula-heulana ditaroskeun yaumil akhir. Lamun salatna hade maka bakal dianggap hade sagala amalna, lamun salatna ruksak maka bakal dianggap rusak segala rupa amal ibadahna. Oge salat teh bisa nyegah tina perbuatan keji jeung mungkar. Lamun dilaksanakeunana kurang kalawan sebenar-benarna. Dohir batin urang, jiwa raga urang, dina waktu salat urang, di luar salat urang samata-mata mantengkeun jiwa raga urang ka Allah, maka kecenderungan migawe kagorengan eta jauh. Sabab dawuhan Allah Ta'ala, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sanyanyana salat teh bisa nyegah tina perbuatan keji jeung mungkar. Tentuna salat anu ngabogaan syarat-syarat. Di antarana mahi syarat rukunna dina salatna, nyaho kana pembatalan salatna, rukun salatna, syarat sah salatna, bahkan dina wuduna kudu nyaho syarat sah wuduna, pembatalan wuduna, jeung anu ngabatalkeun kana salatna eta kudu nyaho. Tah santos kitu nyaho kana syarat rukunna dina wudu oge syarat rukunna dina salat. Aya keneh pasyaratan anu kudu dipigawe ku urang, di antarana nyaeta kudu ikhlas. Nya bororaah dina salat najan dina ibadah-ibadah naon ge kudu diniatan ikhlas karna Allah. Komo dina salat ulah nepi ka salat teh karna mitoha, pidah mitoha teh ustad atanapi mitoha teh ahli ibadah, urang teh jadi salat teh karna mitoha atawa yang kapake atawa pencitraan. Tapi salat anu ditarima mah anu karna Allah. Sabab dawuhan Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlis. Allah moal narima hiji amal kecuali anu ikhlas semata-mata karena Allah. Tuluy anu kaduana nyaeta santos ikhlas teh kudu khusyuk. Tah khusyuk ieu lamun disaumpamakeun mah sami sareng jeung fokus cek bahasa urang mah. Fokus jadi estu urang salat teh dohir batin jiwa raga teh ka Allah. Aya nu katingali tong ditingali, lamun gararandeng aya nu kadangu tong didangu gitu. Jadi fokus. Bahkan aya dongengna, aya hiji kisah budak alit murangkalih alit anu sok ngiring netepan Jumat sareng ramana. Dina hiji mangsa eta budak alit teh anu gesideng kira-kira 7 tahun 8 tahunan lah. Tapi masih kena mimilu jeung bapana. Sok milu salat Jumat jeung bapana sok diajakan. Hiji mangsa eta budak teh ngomong dina sabada euih Jumatna. Barang dugi ka bumina teh calik heula dina bangku eta budak teh ngomong di payun bumina teh, "Bapak, abdi mah alim salat Jumat deui." Cek bapana teh, "Kunaon jang make alim salat Jumat deui? Apan salat teh kawajiban." Ada bohongan salat ge. Ada bohongan salat ge. Hareureuy wae, garaneng wae,
loba nu acon bahkan sok loba nu nyonyo HP mending lamun budak mah ditinggali teh sok kolot ngarome HP. Cek bapana teh aduh teu kena naon teuing antepkeun urang salat mah kudu khusyuk. Da abdi mah alim salat deui. Cek bapana teh heuh teu kuna naon jang ari moal salat deui mah tetapi aya syarat ti bapa. Cek budakna teh naon pa syaratna gampang teu gampang syaratna mah. Syaratna mah kur anjeun mawacai ulah nepi ka keplok kulilingan eta masjid 3 balikan ulah si caina ulah nepi ka keplok. Tah ayeuna meungpeung di masjid tuh rame keneh maneh nyokot cai dina gelas kade poho handapna tatakan make pisin sangkan lamun keplok kanyahoan. Tuluy eta budak nyokot cai dina gelas ditatakan harita keneh manehna mangkat ka masjid. Da ka masjid teu jauh nang saukur kahalangan hiji imah. Barang tepi kana palataran masjid kana terasna aya nu ngeleg. Jang eta teh nyuguhan saha? Nyuguhan teh cai atau nyuguhan mah kopi. Teu didenge ku eta budak. Da besi keplok teh manehna fokus terus manehna lebet kana pas panto anu bade lebet aya deui nu ngeleg. Eta nyuguhan teh kur hiji ieu jalma loba keneh atuh cik mau jeung tekona. Pirang bara jeung caneutna mah teu didenge keneh. Ku eta budak teh da embung keplok nya. Tuluy ku kulilingan eta budak meunang 3 balikan aya nu ngomong ka budak teh gebleg sugan ku kulilingan di jero masjid bari mawa cai. Teu didenge keneh da fokus embung keplok teh hayang sukses. Tah sanggeus beres kitu si budak teh balik kasampak bapana masih keneh aya calik dina bangku di payuneun bumina. Cek budak eta teh tah bapa abdi sukses cai teh teu aya nu keplok berarti abdi Jumat payun abdi moal salat Jumat deui. Cek bapana teh geuning ma anjeun ieu bisa cai nepi ka teu keplok. Apan abdi fokus pa loba anu ngareleg loba anu ngagoda tetapi ku abdi teu didenge teu diropea. Anu kadenge teu didenge, anu katingali teu ditingali. Jadi abdi fokus kitu dah hayang sukses teh. Cek bapana teh tah salat ge model kitu. Salat ge moal kaganggu lamun urang fokus ka Allah. Dalah aya nu katingali tong ditingali, anu ngagoda tong diropea. Anu kadangu tong didangu. Urang fokus ka Allah. Jadi moal ngarasa kaganggu. Eta budak anu tadina atoh teh jadi ngahuleng. Cek eta budak teh dina pikiranana bener nya. Mawa cai ge fokus mah nepi ka teu keplok berarti salat ge kudu kitu. Cek bapana teh tajang. Bapa mah nya tujuan kahayang maneh teh sareresna mah bapa mah ngelmuan ka maneh. Kumaha ayeuna Jumat payun arek ngiring deui moal? Cek budakna teh bari tungkul teh bade Pak berarti abdi kedah fokus. Nya. Bapa mah ngelmuan ka anjeun, ari salat teh kudu fokus, kudu khusyuk. Jiwa raga urang ka Allah. Dalah aya nu ngagandengkeun kadangu ku cepil tong didangu. Aya nu katingali tong ditingali. Jadi urang estu ka Allah. Jadi moal ngarasa kaganggu. Tuluy salajengna anu kahiji teh nyaeta ikhlas. Anu kadua khusyuk. Tuluy anu salajengna nyaeta awal waktu. Tangke dina season kadua urang lajengkeun deui.
Wallahu alam bisawab, muga aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.